wilujeng tepang pangitannya kasadayana poste asing deui si ganong sareng simkuring di dieu di antawisna pangitan aya nu kenal di Pali Ciawi pangitannya wilujeng tepang kasadayana di dieu pangitan simkuring ka papancenan anu kahiji pangitan bade mandu tos aya panganten pangitan sanes calon deui nya tuh udah gumujeng kenalan da ka simkuring mah tuh sok diheureuyang ka simkuring teh liam teh bakal jadi tatangga sersim kuring teh pertemuan kayak gini nya alhamdulillah ayeuna tos diparengkeun dugi kana waktosna panginten anu kahiji di dia bade sungkem pangintennya saat sungkem kayak aya huap lingkung terakhir panginten orang teraskeun kana sawer mangga anu ngawitan Teh Indri sareng Halim supingan mama hidup lagi di supingan sok Halim ka mama sami Indri sami ka mama pangintennya sok deku kanya mama tumangprak ayeuna hidup dina lahunan indung duh mama anu ku abdi dipunjung satutup umur kanggo abdi sudah pibasalan anu payus dipiunjung mama tikawit abdi ti alam rahim dugi ka kuluminjing ka alam ieu dunia abdi anu saestu mumbobot anu ngabotkeun kekersaning mama siang wengi abdi dijaga wengi abdi diaping di dama-dama kudoa dinten ieu abdi dikersapkeun disakseni ku sadayana abdi kenging anugerah ilahi Robbi jodoh abdi mama cipanon abdi cipanon ku karomangsan cipanon karisi abdi mama hate gesan ngedalkeun rasa syukur kehadiran ilahi Robbi anu maparing jodoh kamustaning abdi sok ibu dirangkul putrana sok sakan tenang didoakeun mudah-mudahan rumah tangga hidup Teh Indri oke Halim jangan rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah salamina aya dina panangtayungan Allah oge kenging katurunan anu soleh atos cekal tos dirangkul ayeuna sumpingan anu janten ramah aya istilahnya indung anu ngandung bapak anu ngayuga tah ieu ramah hidup payeun hidup Teh Indri sanaos ramah Teh Indri tos teu aya tapi doa insya Allah tangtos dugi wae prah tumangsa rep sidakep sir budi cinta asih sabulung sagala sukma anu pagulu kiwari ngahiji dina seseukeut ka asih kol kana jadi anak ujang nyai kaset geus sok pusarkeun dina mana hidup banyak hidup kana kanya anu jadi bapak kanu jadi anak dina salilangi payahan nyumponan kabutuh hirup kanu jadi anak bari jeung sakabeung mah bapak teh mindeng bararing ditambahan bangdu kasusah nalika teu bisa nyumponan kana kahayang hidup lamun indung disebut tunggur hayu sedengkeun bapak disebut tangkal darajat kanya indung jeung bapak kanu jadi anak layakna hiji ngawujud ngajangelek dina rupa anak bral anaking miang laki rabi jajab kudu'a sing waluya awet rabi sing sugih ku kaasih ilahi Robbi sing benghar ku harta sing cukup ku ilmu sing alus mulus turunan sing sabilulungan jeung dulur sing hade ka caroge sing heman ka baraya sing gumati ka papagon ilahi anaki ulah tinggalan ibadah bral anaki miang laki rabi turjani dunia akhir amin ya Allah ya rabbal alamin bapak mangga dirangkul putrana sok suhunkeun doana Teh Indri sami sanaos tinu janten rangka daya bentena sami tinu janten rama atos cekal ayeuna hidup tos gaduh mama sareng bapak nu engalnya ling sami nih Teh Indri sami sok bagir sumpingan
teu aya bentena. Ieu mangrupi huap anu terakhir pangintennya kanu janten putrana Teh Indri oge kahaling sami pangintennya ti mamah benten kapungkur sareng hidup nuju alit. Tah ari nuju alit mah kapungkur kapan tuang ge di mamanya acuk diacukan bobo dieyong. Tah ayeuna mah pangintennya sareng caroge kitu teh sanes sareng ibu Rama deui ibu nu utami mah mangga ibu kapali ditu heula sami bean kapali dieu sok nyandak ibi nyandak punten hiji we Billy Ageng teuing dibagi dua sareng ibuna ahaling sok dibagi dua ibu Billy Ageng teuing ieu teh huap anu terakhir pangintennya dicepeng eta anu bade diimamkeun ku panangan palih katuhu teras panangan anu palih kenca ibu nyepeng angkeutna dicepeng dien sami saw cepeng ku abdi bade di siap ieu kameramen pas siap ku abdi bade di kodeannya 1 2 3 mangga bismillahirrahmanirrahim. Aduh ageng teuing cenah huapna oge nya meuni karunya tingali panganten istri makantanan calawakna ge meuni ageng aduh hawatos jadi kenging dangdosnya sok bade diseepkeun heula karunya mana caina siapkeun caina beli kabeli ya karunya caketkeun ka pali dieu anu bade ku aqua atuh supados gampil mangga teu sawius aya saurna teh nya beli peryogi Teh Indri kantun nyarios ibu kasolak sok kantun nyarios ayeuna mah tekeng waka upami teh hoyong tekeng waka di pasien bios engke we urang silisina sili eueutan engke mah nya tah kitu ayeuna ramana panginten mangga sami mangga kapali dieu Pak sok kapali dieu urang alitan ayeuna mah huapna karunya adiki agung teuing tuh tingali sok pali dieu cekap sakieu tah sami sok bapak nyenak sakedik we karunya alit tuh tingali mani bade kabeli sok mangga sami dicepeng angkeutna ameh kiap sanes obat kuat ieu mah manggus obat wareg ieu mah mangga sok bade dikodoan kusin kuring aki tuh atas atas dihuapkeun wios mangga atas bapak atas kalin atos cenanya tah ayeuna mah heula karunya ulah dihentak urang sileueutan heula ulah kumanahna ayeuna mah keun panganten sareng panganten sina sileueutanana nya sok ka dieu cepeng Teh Indri lim cepeng sok carana pananganana anu sok bade papelong-pelong ge mangga pali dieu Teh Indri tamprakeun sok pananganana halim sami sok hijikeun tuh bade diabadikeun hadenya ngaueutanana ulah disakalikeun bisi kasireup siap sok saketkeun 1 2 3 ade sok sing dugi aduh mani ngaleki nyaan euy panganten teh war teuing cenanya karunya tadi ngahuapanana atau sekap bade diabadikeun ieu panganten silih huapan saminya sekap wae atos beueut wae atos cenah nawis tuh estekiatin pangintennya saterasna anu terakhir panginten di dieu aya sawer pangintennya Bu, Bapak, upami teu acan di kodean, tekeng waka diawurkeun nya, tangke di mana sim kuring atos beres, mangga pangintennya bade diawuran ge. Ke panganten sami bade nyawer, sok nyeketan ka dieu murakari sadayana. Adiki punten musikna. Nalika kawitan tetep rasa duling asih mandiri ngancik asih lahir
ya robbal alamin mugi Gusti mangga ayeuna ngawitan pada tibur amanah heula pangintennya sok mangga nyarana anu bade ngiring nyawet ka payun mangga sok ibu ke pangantennya ya sakedap sok panganten nyenak siap sami teh indri nyana oke eta mangga tipe